Cak nu kieu di imah aing euy. Nongkrong heula di ditu Mbah Wetan tuh. Mati genah euy. Beri halo kieu yeuh. Tah di dieu ye euy. Madap di dieu mah yeuh Beri nyawang ka wetan tuh Genaheun kieu euy. Hier. Kalah tunuh kieu teh anjir. Mana RW euy? Si Laing. Oh, biasa ke si Haji mau ngalodo ya. Mana si Laing ya, Ki? Oh, deketin si Haji orangnya. Naon Iya tuh. Oh, kepo Ayam nyawa. Oh, nama tuh. Ulah we nyaho teh sieu. RW. Heuy, Ayam si Haji malah lodar. mana? Ini seberisi gitu. Nah, tinggal saeutik kieu nya genep Ki. Wah, ieu mah ku si Laing gehen pake nguseup na dijualan. Hanya ayam dipakai ngusup. Oh, Pasang kena di mana? Oh, dijual heula, duit pake nguseup. Gagabah RW mah. Dah santena atuh kan korek gitu kada ayam ge atuh nyaho tuh. Teuing mun kitu mah. Bayah. Ah ya kitu nya si Haji we kieu euy. Iya. Ari biar RW pitong geus naon. Oh, geus ngadata bagan di beraha gitu. Pung halodo ka si Haji da biasana sok hujan anjing rujit aing mah. Jalan atempuh Haji 7 kali. Jalan Haji pedit, Haji 7 kali. uyuhan selain betah. Tempuh si Haji. Mana? Aduh. Bebel tadi. Iya. Siap buru. Kemana di jalan gitu. Kok awi sih? Leungeun dikeukeun. Anyutna cepit. Cekelan RW. Leungeun aja deh, cekelan. Angkat eta teh masuk. Nahaun ya. Iya kan nahaun ya. Cicing Haji mah. Cicing mah apa? Ieu teh terapi. Betul. Jepit tara. Ya kayak nahaun. Iya tuh. Astagfirullah. Naon. Cepet kan ya naon. Ya. Ajar.